Seandainya engkau mengerti betapa ku menginginkanmu. Hai guys, sebelum melanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan loncengnya. Hatur nuhun. Pokokna mah Lilis poeina tong kamana-mana. Bongan kamar ge kalah paduduaan yang si Asep. Mohon Pak. Ai HP nu Lilis mana? Iya. Beuh ka dieu keun. Sementara waktu ayeuna HP nu Lilis disita heula ku bapak. Nah, aku naon Pak? Bisi si Asep nelpon ka Lilis. Da Asep mah teu gaduhan HP. Bisa wae nginjem HP batur jeung nelpon ka Lilis. Iya atuh Pak. Geus sing nurut ka bapak, ulah sok ngalawan. Ai hayang di aku keneh jadi anak mah. Atuh Pak. Ayeuna mah Lilis geura nyangu we jeung ke burit. Bapak rek kadayu heula bari rek alongo kebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimin oh, mimin oh, ya. Udah, kasep deh. Ayu ka awewe. Berat. Nah, biar tekstur lagi. Wok, motor sahayu. Ya motor urang atuh. Nanti mana wok Tah mana mah yang apal urusan batur. Mana mah menang nyolongnya. Mana mah asal nuduh wae tuh. Yuh, masuk asal nuduh bisa jadi fitnah mana teh. Nyolong di mana emang mana? Mana geus sugan teh kabela urang. Ye, pokona mah ieu motor mah halal. Ngori-bari baklub aing mah. Gua tuh wok, percaya. Kalah wok, ayo teh motor teh merek naon tuh? Ieu motor teh merekna Mahaya. Emang aya gitu motor merek Mahaya? Ya aya tah, ieu buktina ye. Paling buatan Cina. Lain. Sok aku lah buatan Cina ya motor. Ih, kurang lainnya lain. Terus udah kali itu jig udah merangkat 3 weeks borang teh. Tuh yuk, man. Yuk. Dasar si tataman, awas aku aing paling. Saya menelpon lah Kang Junaid sih. Di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Junaid nuju di mana? Nuju di warung Mang Etom. Aya naon manawi, Kang? Oh. Kesana tapi beri kadinya.
Oh, bade naon gitu? Apa nih kurang ya terus nami atuh teh Kakang Junet. Oh, nya. Kumanya sanes abdi alim nampi tamu. Mung kaleresan ieu teh nuju di luar Kakang. Kayak eta Kang Junet nuju ruang naon nih ceplak itu. Kaleresan ieu teh nuju ruang kopi. Si kan nyunkeun tatina. Wah, Kang ieu mah anak pisan roti teh. Nunya. Astagfirullah, ai kalakuan si bewok. Mang? Jangan sabarahan itu teh. Naon lagi tuh? Roti tilu, kopi hiji. Ya, 5.000. Oh, Mangga, Nuhun ya. ngatur kan, Mang? Sami mau. Udah tuh. Yuk. Mana leumpang nanaonan sing balik. Kan gawean teh rapi-rapi. Balik. Canggih. Tak. Non. Maneh bagian macul lah. Urang kuda kadek. Duh, iya tuh. Bewok tadi motorna halusnya. Kapanan ho? Ih, teu pira gawena naon cik hardolin? Naon mana hardolin teh? Dahar modal lentuh. Asugan teh dahar modal ulin. Beda tuh enak mah tahun 2020. Oh, nya we. Coba ning tadi naon merek motorna? Mahaya. Main, nu pantes main Mahaya. Naon atuh? Mahia. Wah, sama geus buru gawe lah. Sacara wae. Geus 2 bulan ya terapi-rapi karo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gan, sidareun ka dieu. Mungkin bae atuh kumaha urang, kebon-kebon urang lain kebon umarane. Oh, ge sih, kebon si Agan. Oh, man rek gajian meureun. Can waktuna atuh sia teh, we duit jeung duit itu di pikiran teh. Bisi we atuh man. Geus kalem-kalem kege dibayar. Ye, ai gawe marana teh sing bener. Ulah kieu. Ye, dia ye. Masuk kieu ye. Tah belah dia gan ye, can kapacul gan. Ieu bah dia ye, atuh ngeret we kadinya. Tah gan ye belah dia ye. Tah di dia ye, nu ye. Sok gan sing rapi macul teh. Heeh, keda mun rapi mah diburuhan ieu ku urang. Diburuhan? Heeh. Geus wani sia teh kadunungan. Kapan urang nu mayar marane teh? Maaf gan. Sok tulikeun ieu gawena. Tuh gara-gara maneh carekan. Pokok naon deui atuh? Kade. Ye, pang nempuankeun si Asepnya bisi paduduaan deui jeung budak urang. Oh, siap gan atuh. Tata, nah mana itu nyebut siap? Haream gan. Nah, geuning maneh mah. Yo, gan nu ngaran cinta mah tong boroning dihalang-halang. Mantak kitu ge si Asep jeung si Neng Lilis, silih pikanya jeung silih pika deudeuh. Hah, nyaho naon tuh maneh masalah cinta? Nyaho atuh. Ye, ayeuna mah geus maneh kudu nurut ka urang, lamun henteu ke dipecat maneh ku urang. Ulah atuh gan. Tah, mantak nurut ka maneh ka parentah urang. Siap gan. Geus sok atuh nya. Gan. Peka dayeuh heula ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kade gan, lempangna tong galibug bisi labuh. Pudunan unggul tah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asep di Gratuang heula. Mohon cih antesan sekedap. Sok atuh Gratuang heula. Tita tadi da mau wae. Puguh cih Asep teh dibanding keur teu ngarenah dahar deh. Emang naku naon gering. Ah teh enakeun aya kedah dicaritakeun mah. Ih sok we ngobrol lah sok era-era kalem we jeung Icih mah. Nyaan teh moal naon? Moal Asep. Nyapan kamari teh Asep teh nuju paduduaan jeung Lilis. Terus bapana datang bari nyarekan. Wah wanianan ngadeketan budak orang. Terus kumaha atuh? Nya harita keneh langsung dibetot, langsung diajakan mulang. Terus ayeuna Asep rek kumaha? Tah, kira-kira cek Icih Asep kedah kumaha? Oh, jadi inti nama ieu teh curhat. Ih, ulah kitu, aluk mah beres solusi. Nya cek Icih mah kieu, apanan si cinta mah kudu diperjuangkeun. Jadi masing Asep teh diizinan ku bapana Lilis ge, Asep teh kudu berjuang. Ulah kena-kena bapana Lilis teu ngijinan, Asep teh nyerah. Sing sumanget atuh ngudag cintana. Kapan Asep teh lalaki? Bener oge obrolan Icih. Nyatos ayeuna mah Asep Gratuang heula, ameh kuat yang harapan kenyataan. Oh, ngono atuh kitu mah. Disidik-sidik mah Asep oge nya Asep teh kulitna bodas, irungna bangir, jaba, bager deui. Coba lamun Asep jadi Hei, ngalamun wae. Henteu ieu engke wadahna kabumikeun hun. Kalem we atuh Icih. Ya bebade nyeuseul heula. Oh, nyata kitu mah. Hayu atuh nya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti syair yang tertulis dalam laguku. Seperti itulah kau hadir dan melengkapi hidupku. Seperti nada yang mengalun dari gitarku. Seperti itulah kau mengalir deras di nadiku. Lelah saja dadaku bila kau tak percaya aku. Patahkan saja hatiku bila tersimpan kepalsuan di sana. Seperti dingin yang tersaji di tepi malam. Iya ulah heureuy. Sok saha tebak. Kela. Ieu Asepnya. Ih, ning bener. Apalah nya Lilis mah. Ih, nah geuning neng Lilis tiasa terang. Lilis terang Asep sanestina saraunggul, tapi ku panangan oge teu terang. Nah, Kan tos sering atuh Lilis teh nyepokan panangan Asep. ah bisa wae alasan nama. Asep sinarieun ludeng ka dieu teh sieun ku si bapak. Ih, nyaludeng atuh demi cinta kan neng. Tuh nya si Asep mah. Neng eta teh cincin nu kamari teh ya. Muhun Ih, nah geuningan disimpen wae teh dipiceun. Apana eta mah tina jukut. Lilis mah teu ningali tina jukutna, tapi ku cara Asep masihkeun ieu cincin ku rasa kanyaah jeung kadede eta hiji-hijina alasan kunaon Lilis masih nyimpen ieu cincin. Nya ane teh neng. Ah pokona mah neng Lilis makanya awe. Neng, nyandak sesuatu kanggo neng. Naon Sok aya nama neng Lilis mungpeun. Sok buka.
Nah, teu aya nanaonan cenah bade masih sesuatu. Ate masihan cinta. Daya cinta mah kitu neng teka tingali cuman tiasa dirasakeun. Ih si Aa bisa wae. Itu si bapak tos uih. Mana? Wah, nya abdi teh suihnya. Lilis tujuh naon di luar? Nuju ni iswe pa di lebet manggarudak. Aing nyangun atos. Oh, tos. Pak Lilis kalau benerannya. Mohon sahabat tuh. Salah sahayanya. Sekarang sudah ku merindukanmu, ku beramkan kau di hati saja.